Eueuh ieu sayang tok meuni amburadul kieu Gusti anu agung aya urut hare esteda eueuh nu hararideung ngaromekeun ngaberesan ieu pangsarean ampun da keukeuh we kudu ku urang diberesanana heueuh nyaeta pada amung geuning meresan pangsarean teh ari hare esna barareuki geuna kamar anu hiji geus beres kari kamar anu panghareupna nu acan teh ieu teh geuning pejitna ge meuni bararijil da ampun kasur teh nya meuni arek dipiceun dauh gantina ieu teh nya lebar kewe ari geus boga duit ari geus boganya kasur nu anyar kakarek arek dipiceun meureun ieu geus pejitna amburadul ge arek dipasangan spredi we tuh geuninganan teh kaciri jorena geuninganan si kasur teh sanajan pejitna ge amburadul da aya di keseprean mah geuning itu rapi geuning aya dibersihan mah nya tuluy we geus beres ngaberesan kamar tuluy sasapu geuning ieu surudut sesedut teh hayung adeluk unggal isuk teh sasapu bagian kamar geus beres tuluy bagian tengah imah ieu geuninganan ning tu pejit tina kasur teh bararijil urang piceun keluar kewe urang sapukeun di luarna urang dudukan kewe nya tah beres sasapu tuluy ngelap kaca da ieu teh kaca teh meuni laledrok da boga umatan teh hayo we urut barang daang taplok kana kaca jadi we kaca tara bersih geuninganan ceu boga budak marejeuna teh teu kaur bareres di imah teh geus diberesan cocokan burdulkeun deui da sakurang-kurangna mah tak darting di imah teh ceu beres lap-lap kaca ieu teh tuluy we ngepel da ngepel ieu teh kudu diempel lamun teu diempel teh geuninganan ceu asa ngeureus asa aya nu kurang beberes teh lamun teu ngepel teh ceu sanajan geus beres nu lain hek can ngepel asa aya nu kurang asa can bersih imah teh perasaan urang mah ngepel kamar anu duana beres tuluy ka tengah imah ieu teh diempel sorodot geuning itu meuni teu lila geuning ceu ngepel teh nya tere beres